Ayeuna tinggal si Esme. Ah, tagih enak ya. Duh, aing kumaha ieu nya. Kedeung deui teh torojol nu nagih gerak. Kan aya duit saperak-perak acan. Jeung lieur salaki teh jam sabaraha balik. Ujug-ujug kedeung deui. Neng, punten. Cemana mayar? Nyaho aing teh can boga duit saperak-perak acan. Bayangkeun, aing namun seandainya nganjuk deui kanu lain. Ieu kabayar, itu henteu. Ieu jadi hutang. Aduh anjing, gali lobang tutup lobang. Aduh, saya deui datang. Teh kemana? Se, bayar hutang enak nih. Isuk pak, isuk asli isuk. Teu bisa, Cek. Teu bisa diisukeun. Sore atuh sore datang salakinya. Teu bisa, Cek. Icuk colek. Kudu ayeuna, bukan nama. Demi Alek pak, demi Alek. Engke sore. Ah, demi Alek. Mana masih kabur deui ke teh. Moal, nungguan salaki balik. Bener ya, engke sore salaki balik. Awas samun ngabohong deui. Bener, engke sore. Nya geus atuh engke sore urang kada deui. Awas samun ngabohong. Nah, Cek, kada ulah poho, Cek. Nya, Mangga, Cek. mangga. Kehen. Papa sayang. Ieu mah geus pasti ieu mah. Kahayang ieu. Bere bisa sehari. Ya naon mah, sok nyarios ka bapak. Pah, kan mama teh punya hutang kapa bule. Terus tadi nagih. Jadi mama minta ke bapak. Boga duit bapana oge atuh mah. Bohong ah. Kumaha atuh ayeuna sore si bule narek ka dieu. Ya, juga saya open BO. Deui. Atuh sakieu mah kurang kene. Astagfirullahaladzim, eueuh deui. Kumaha mun ke si bule ka dieu? Geus bejakeun ka si bule mun aya. Engke bapak nu sasadu ka si bule. Geus bapak rek nani heula hareudang. Urang kieu engke. Kurang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu masuk. Mana hutang teh? Janjina apa mana sore? Sakieu heula nya. Ulah Kebiasaan siapa yang bayar hutang teh? Mana salah kemana? Ribut Ayo tadi ngomong mah. salah kemana? keur mandi. Sesana mah atuh. Aslina teh? Asli. Aman ya teh? Aman. Pan salah kemana keur mandi nalila kene mandina? Ya. Ayo atuh. Aya naon ari ieu? Kantina gadang. Ayo urang ebolan. Tas dijinan ke pemilikan mana? Teh, didinya betah-betah teuing ngaduda. Geus sabaraha lila. Emang teu kesepian gitu? Enjoy we atuh me. Pan ngobrol jeung urang ge lain randa me. Ih, goblok moyokan teh ah. Bongana sia sok ngaledek wae ka urang atuh sia bako ah. Bule, mana geus sabaraha taun ngaduda? Sakedeung me, urang mah karek 4 tahun. Lain. Ayo mana geus sabaraha lia tengah jablay. Maksud aing teh ngaranda anjing. Cok ka mana wae ngomong teh. Urang geus 6 tahun lae ngajablay. Ngaranda maksud teh. Atuh tempe mana saya dioncol meureun me. Si anjing ngaledek nate. Atuh penjuh maneh maranan geus jadi lem kayu.
mah urang oge geus hayang ngarumah tangga le. Ngarah anu ngabiayaan. Nya karidar atuh me maneh teh. Geus pugul akina nu ecreug. Can anu bener le. Tah kebeneran me. Si Japar keur neangan Rana jeung babaturana. Maneh erek moal. Ah, kade ngalonyeng deui ciga maneh. Henteu me ieu mah aslina. Ayo gua orang tanya si Japar, me pupuh tanya si Japar mah. Ayo. Lah ayo. Ayo. Kira urang rek ketukan lapan tuh. Besok. Saya ngejang. Aduh, kemana ya aing ngan Rana? Karunya si Jackson geus lila ngaduda. Tapi kembali dangke ge basi aya jodoh na meureunna si Jackson teh teh. Weh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Bule jeung si Esme. Geningan ka dararieu rek nanaon ya teh? Heeh, Par. Maksud kedatangan orang teh ka dieu teh nya rek nganter si Esme. Atuh me, tong ka ayeuna urang keur teu boga duit, keur kosong euy. Kade teh urang mulai pinjem duit. Oh, sepatutnya pinjem duit, temennya biasanya ge sok pinjem duit ka urang teh. Tapar, bener cek si Bule. Mana keur neangan Rana jeung babaturan maneh? Ngan Rana. Asan tuh me urang mah teu neangan Rana. Mana mah pohon sekolot. Mana teh lain keur neangan jodoh jeung si Jackson. Oh, keur si Jackson. Oh, hampura atuh le. Anjir, ngaranna Jackson. Weh, orang Amerika gagah cigana. Gagah me aslina, awakna bodas me. Nang tunglah tegep me, bukan mah. Awakna kekar pokona mah. Aslina me, geus 4 bulan tah ngadudana oge ditinggalkeun maot pamajikanna. Matakna neangan Rana urang. Duda bengsrat anyar keneh. Hayu tah urang hayang panggih. Kebeneran atuh si Jackson aya di tukang. Tapi kayak heula urang bebeja heula nya. Disimbungeun ke. Sok atuh. Dogoan nya kedeung. Oh. Tani si eta. Par. Kumaha bisa tuh? Aman le. Hayu atuh mupukeun nyatu si Jackson-na. Duh, jadi deg-degan kieu. Masa itu orang panggilan tuh. Ulah halba ile lah, ayo. Hayu. Par. Ayo. Me, iya si Jackson teh tinggal tuh bengok. Kan aing jelema ngomong. Tapi anjing. Bener tegap anjing ngobrol. Weh, dari mana?